baheula aya kiai hebat di Banten, lamun urang hayang lulus zaman Nanang Kosim, suara bagus, kemudian tenar, dibere ta wiridanangan kudu diwiridkeun di Maulana Yusuf, lain di Maulana Sadudin. Di Maulana Yusuf aya wiridanana, ke dibejanta ku kiai, lamun aya sesengitan anu tenang, sesengitan kedua modal kos itu tenang keneh. Tapi lamun sesengitan anu dari kitu mending balik. Hiji teh kiai nyaritakeun. Kedua, lamun misalnya orang keur tapa di dinya haju aya orai, ulah indit. Orai mah ulah indit orai. Lamun aya bangkong-bangkong bang ulah tetep indit. Teruskeun bae moal ku kumaha, moal kajeun ku kumaha. Haju lamun aya eta teh nu sakala liber teh di luhur teh naon ngaranna? Nurul laluhur gitu tah mada kabeunana simet-simet laletik pada kos garip. Nah, ulah tetep hayuh bae. Teruskeun. Geus ulah sieun, bedana heula teh ku guru urang mun tapa di dinya. Ulah sieun. Tapi lamun aya kica-kica. Kica-kica hiji, dua, tilu, geus memeh ngalobaan mending balik. Geus kica-kica mah tanda tet. Budak-budak bantu ke kica-kica. Jangan ka HP tetot. Balik. Dua. Katilu, nomor katilu endeg aya deg eueuh sesegitan. Atawa deg aya deg eueuh tah bangkong orai jeung sajabana. Tapi aya bentuk aki-aki atawa awewe mawa pengki jeung mawa pacul, maning gegeran balik. Enggak sama balik cepat siapa tambah. Bahaya jasa tambah. Eta Banten tah. Banten teh sejarah Banten teh kos kitu tah. Wari mangga geus kiaina maot tah geus tah kolot baheula kiaina. Wallahu alam nurun kita ilmuna. Disebut Paku Banten teh lain sapaku-paku Bantenna. Eta boga ilmu Paku Banten. Paku Banten kan aya aslina. Aya pakuan biasa Pak. Bentuk tangkal kayu. Sak disebut Paku Banten gitu. Nah, lamun eta Paku Banten anu kuari ngawujud naon kitu ngaranna tangkal kayu. Oyag besa etik tah, oyag saetik. Geus Banten oyag. Kamari oyag saetik doang tah dauna doang, kiaina nu oyag. Kiaina oyag. Si eta ge oyag gua deui. Malam oyag-oyagan bae. Nu lain kiai mah geus leuwih ti heula oyag jana. Paku Banten boga sejarah toriko di Paku Banten. Aya robah daun, aya robah pangpang, aya robah tangkal. Iya, lain sembarangan Banten mah tuh bau, masya Allah parang sana. Udah gua jawab Paku Banten ilmu nak luhur lah sadajan nu kuari kadugalana. Tapi sejarah kajerona jeung tangkal kayuna di mana eta nu jadi ciri Paku Banten. Masya Allah aya nu ngageget. Ternyata bumi ge goyang. Haji Dalim seri bae. Sebab biasa di Kerawangnya na. Goyang bumi. Edeg. Henteu istiqomah. Allah ngerti, Allah paham sebab Allah nu nyiptakeunana. Bumi goyang teh lantaran eueuh pakuan. Maka Allah nyiptakeun paku bumi, jang negeran bumi gunung. Diciptakeun ku Gusti Allah gunung. Gunung di negara urang mah teu sakumaha. Ketika orang ke Yordan ningali gunung, masya Allah. Di Mesir, Yordan, Yerusalem, gunung bae kabeh tah. Tadina Haji Pendi dek diwakafkeun di ditu. Ridho aing mah tah hiji tah. Balik oke tapi gadi. Urang ningali di Mekah gunung luar biasa, Madinah luar biasa. Bahkan Kangjeng diceritakeun cinta Uhud. Uhud ge cinta Kangjeng dan selanjutnya. Nah, ieu gunung teh peneger. Hiji negara gunungan Banten, Gunung Karang, masya Allah, Gunung Santri. Jawa Tengah, Jawa Timur, komo di NTB mah, leuwih luhur deui gunungna, paling luhur India. Gunung
Sahabat ngadarengekeun Kangjeng ketika nyaritakeun gunung. Cak sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan gunung jang pendeger bumi? Aya ci Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Besi. Sebab besi mah kajen kukumaha ge nyelehkeun gunung. Gunung sakumaha gedena paculan. Ulah didoser di paculan beak. Ieu besi hebatnya saja besi. Jadi besi leuwih dahsyat tibatan gunung. Sahabat nanya deui, ya Rasulullah, aya leuwih nu dahsyat tibatan besi? Aya ci Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Nu leuwih dahsyat tibatan besi seuneu. Sakumaha hebatna besi ku seuneu beak kabeh. Masya Allah, cak sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan seuneu? Aya. Naon ya Rasulullah? Cai. Kajen teuing adag-adagan seuneu timbul cai parem. Ya Rasulullah, aya nu leuwih dahsyat tibatan cai? Aya cek Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Angin. Angin mah ulah-ulah angin ngagelebuk di dieu, angin nu kaluar ti dieu bahaya. Bahaya gede eta mah. Di mobil ge lamun geus aya angin eta mampir heula. Eureun. Wah, itu beres sih anginnya. Eta angin. Komo si eta mah angin apa? Heuh, eta mah teu kudu dicaritakeun tah. Racun. Angin. Dalam angin nanti geus bau kumaha angina. Nah, ieu angin pohara jasa. Ya Allah, ya Rabb. Sahabat tetap masih ngotot nanyakeun, ya Rasulullah, aya keneh jang pendeger dunia selain daripada angin? Aya teh Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Lamun hayang nyaho pendeger dunia supaya dunia ulah goyang, di antara diceritakeun tadi leuwih hebat tibatan angin. Iyalah jelema anu hartana loba, anu daek ngazakat. Jelema anu elmuna loba, nu daek mere elmuna lillahi taala. Jelema anu hartana loba, nu daek sedekah, etalah leuwih dahsyat dibandingkeun jeung nu tarate, nu tadi-tadi. Masya Allah, ternyata horenganan penguat dunia, penguat bumi. Hiji nu sugih, tapi nu sugih na daek ngazakat, nu sugih na daek sedekah. Ai si eta mah pan kadengena doang sugih. Kadengena doang. Apa ngadengenya na ngazakat hati. Malah mana yang ngazakat. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Tah eta. Ya, di antara jelema nu boga ilmu, barahan ku ilmuna, dunia jadi teger. Tetapi nu paling dahsyat jelema anu ma'rifatullah wa rasuluh. Mengenal Allah jeung Rasulna, iyalah sigana kadeleuna cicing, sigana kadeleuna teu sabaraha, sigana kajeleuna hina, katingalina lah jelema tombal tepir, kacirina kuru, kacirina tearudi, tetapi justru Allah ningali jutaan manusia nu ti peuting kerek, tapi lele jelema eta sangat memandang. Nu tadina deuk disiksa tapi teu jadi. Mantak besi aya aki-aki hudang ti peuting talian sih ada. Talian. Komo si eta mah geus teu kudu aki-aki talian bae. Geus gantung bae habak. Ternyata koreganan jelema nyiptakeun masjid teh ya. Jelema ngabangun masjid, jelema nyiptakeun majelis talim, ngabangun majelis talim, nyiptakeun mushola, majelis talim dan lain sebagainya. Eta teh jang panegar dunia mengenal Allah. Lamun nu sugih jamal bisa. Etalah nu keistimewaan penegar dibandingkeun jeung gunung, dibandingkeun jeung seuneu, bandingkeun jeung besi, jeung seuneu, jeung cai, dibandingkeun jeung angin, leuwih hebat keneh. Jelema nu usaha tapi usahana lillahi ta'ala, jang li'ilai kalimatillah, tuh masjid, tuh majlis, tuh musola, tuh fakir miskin, teger dunia kajen kukumaha. Tuh kula talian maning kuari talian sana mau rantai. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah.